Wastabi salsabila. Wastabi ada di sana Pak. Wastabi dan Selesai. Wastabi tadi saya Jalia Raisya. Wastabdi Cica Agustina. Wastabdi Syifa Reni Suci. Di kelas 11 Busana 2 badai nampilkeun drama Sisindiran. Kamananya si Raden padahal pas nama ayah. Beli celana balik narik ke warungan. Ayo Raden di mana? Kita tadi orang leangan. Meuli buah kasih atin di tita meuli ku si Budi. Abdi parantos di kantin. Kenaon abdi? Ya tenang naon sih. Yang udah batur we atuh teh pas datang aya ketemu bungkul. Nyates lah kumaha deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, kenapa? Iya, itu kan sasar. Kak bioskop kenapa? Lagi seneng yuli. Kamari ada tugas naon sih aku nyali. Ari kaya mama di. Kamarannya baru daftar menikah sepisan ngelakukan sholat ke nuhunnya sangke atas menikah kelas urang warta sandi. Miss, apa selama? Awas secara kamaran masanesna. Itu nuju ke kelas kene dalami nyata sabi teu payu. Kelas teu payu. A few moments later. Miss, di jalan ningali Justin, abis teh kapal itu daya. Ayo orang jajan ke kantin, orang tuh kuat kapal ya. Nyala atuh udah sakudeung deui istirahat. A few moments later. Ayo atuh jajan teh. Ayo. Kalian kubu ate, mana teh kuna naon, mana anu nyeri teh. Ari paran mangantri sih, tapi angger we paneuri. Ari paran mah teh sih, tapi angger we da nyeri.
tadi Raden geus Pada sarolat aja. Karasa menggeus 2 rakaat kita mengasih tobat. Karasa menggeus 2 rakaat kita mengasih sholat. Cing udah dituang. Kakak mangga. Karunianya si Raden. Nyai. Rupa bisa keburu melangkah kayak orang sholat keburu cilaka atau gerak ararantak ada mah menuju marangan atau gerak sarolat ada mah menuju pamangan ayo tuh ayo Pak Tong ninggalkan salat bade di mana wae urang sadaya bade sasebut kumaha urang sadaya. Tong ninggalkan salat sabab salat yang agama, sabab salat kewajiban urang sadaya sama umat Islam. Melaksanakan salat oge kedah khusyuk ataupun muslan taparariguh niat Allah Subhanahu wa taala. Ninggalkan salat mangrupikan kelakuan anu nuntun urang sadaya kana dosa sareng maksiat. Hayu urang sadaya tong ninggalkan salat supados hirup janten tenang sareng janten hamba Allah nu taat. Ulah kikir di dunia mah moal lila, kudu eling, kudu mikir di dunia mah moal lana. Kamari cai teh saat tuluy nyata ka pahaji jeung jalma kudu taat kita salat di pahaji. Terus sarolat aja. Kamu. Sampai mana? Minggu nonton. Tadi mesti lagi Yuli.